Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur anu aya di lemur barayaan aya di kota, khususnya kota Jawa Barat, umumna sa Indonesia di mana wae ayana. Alhamdulillah dina danget ieu Kampung Kubang Jaya, Desa Sirnasmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, anu ngadehes parantos ngamumule budaya nyaeta dina kagiatan gotong royong anu alhamdulillah danget ieu dina danget ieu masih keneh ngamumule nya kukituna abdi ngajurung ka para pemuda Indonesia oge ka para nonomana mugia masing dijantenkeun recontohan ieu Kampung Kubang Jaya anu tiasa ngamumule adat budaya gotong royong kasundaan. Alhamdulillah, semoga berkah terus jaya dan tetap jaya. Iya. Nyata dina dinten ieu bade ngarengsekeun papayon saung nyata kangge milangkala anu kahiji di PS Putra Siliwangi dina kegiatan seni budaya Sunda nyaeta pencak silat nu bade di kawitan kaping 27 Juli ayeuna. Ya mudah-mudahan aya dina kalancaran, aman, terkendali, sadayana sehat walafiat, panjang umur, dibabarikeun milik rezekina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subscribe dong. KPS 010, biasa orang Sunda
Anyam bilik mata walik, motif-motif mata walik. Hiburan dulu sejenak. Ayo mas, tarik mas. Besok ini saya lagi ngegasok. lihat tempat ini cuci pakaian. Oh, Ada sungai.
Hampura minjem duit 100. Keur ngahua teh. Rek ieu cicoan. Rek jeung emahan. Rek emahan. Rek ieu paranye. Paranye. Saharai. Oh, deh. Set. Kita lagi ngasih ke arah lain kita. Terus. Terus nangak atuh. Yang jadi bintang tamu, bintang film. Saya masih bisa agak lupa. Awi ukir, bambu ukir. Ini saya sedang menyiapkan bambu ukir pajangan.
Thank you.